Ari Ohang mah telah Ohang mah seniman anu parantos terkenal di dunia maupun di akhirat. Aduh acan ke akhirat. Oh pakanti ku kenal di terkenal di akhiratnya apaleun ke maneh mah. Oh nyang kenyen lingkung seni di ditu nya di akhirat. Jadi lamun dewek nu ngomong maneh nu ngilo baheula aya beluk. Lain nu wing akang nu ngilo. Dewek nu ngilo. Wing nu meuli. Heeh maneh nu meuli sok. Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalian ibu. Sok, mangga. Sok. Hatur nuhun parantos sumping. Hatur nuhun parantos sumping. Dina acara hajatanana Bapak Haji Rasta. Dina acara Nu tartib ulah dugikan nimukeun pasoalan. Margi upami teu aman panginten kunaon sia kunaon atuh ka tukang cerikna dah yang ngelajal ka tukang ge. Naon saya temen sedih gitu. Duh, panjang teuing. atuh mending ngabereda. Alah, lain hang. Hah? Ngadenge suara ohangnya ieu mah. Ngadenge suara ohang. Ohang kana lagu-lagu teu meuni palali. Aya ohang bisa ngalagu nu lain? Ya bisa atuh. Akang. Lah, beungeut jika kotak amal ki mah bisa moal. Alus kena kotak amal sia. Yo, uing mah baheula resep kana lagu teh laguna teh lagu Bang Toyib. Bang Toyib. Oh. Waduh, mau becus mah. Bener. Yeho. Bener sia. Bener asli. Cik sok ngadengkeun aing. Laguna teh. Bang Toyib entep dina dahan awi. Hei! Manya Bang Toyib entep dina dahan awi. Emang Bang Toyib kumaha kitu? Lain kitu seteh. Bang Toyib. Tuh jadi ngiluan aing. Nu aslina kumaha cik Kakang? Bete. Bang Toyib tetep Dina dahan awi. Bang, jadi kaidah goblok. Jadi pohon deui aing. Bener teu? Heuh nya euy. Lah tapi resep manu ayeuna. Nu Bener resep nu ayeuna mah. Nu mana? Lai. Aku panggil si Jabelai. Lai. Aku panggil si Jabelai. Salah. Lai. Panggil aku si Jablay. Lain si Jabelai. Nah, usah begitu. Apaanan? Laguna teh naon kitu? Lain gitu cukup mah. Lai. Aku panggil si Jabelai. Teu make be. Panggil aku si Jablay. Aku panggil si Jabelai. Aduh. Naon laguna Tuh ah. Hah? Nu lain ah. Lagu nu naon mah? Nguningakeun ka sadayana
Cep Ohang teh parantos ngaluarkeun CD anu anyar beri mana meser aya di toko-toko aya CD nanti Hang bobotoh sajati bobotoh sejati aya anu di toko-toko aya kange ka para non bobotoh sajati Persib aya laguna lagu Persib ya lagu nu ngeunahon mah nu adi dieu mah resepna teh kana lagu nanti nu Indrama nu Jawa ning nu Jawa kumaha nu ti Jawa nu eta cukcrek wae naon si cukcrek wae cukcrek wae ningan laguna teh ning cukoba coba oh cucok rawo goblok lain cukcrek wae ieu mah ku coba melempar manggis ku coba melempar manggis ku lempar mangga cobian hei lain mangga cobian juring naon atuh mangga ku dapat pan geus dapat dibawa ke pasar Pamanukan tuluy mangga cobian heula gitu oh heueuh tuluykeun nya tuluykeun sok palingkeun deui ku coba melamar gadis ku lamar urang cobian goblok siapa jeung urang cobian cobian teh cobian kue nah ai ka dieu jeung saha wae wing teh mau jeung eta jeung artis oh artis KDI bener heeh alah mana cing saha aya pokona mah panggil atuh bener sok bener sok ya hei Aisyah ngomong naon goblok bahasa Indonesia manya bahasa Indonesia meni teu ngarti balik ka deui langsung balik ka Indonesia yang KDI bahasa Indonesia hei hartina naon nu bieu da aing mah teu ngarti henteu tong boreng akang aing teu ngarti nah atuh Aisyah goblok ya ini yang kita sambut sekarang di Jakarta inilah dia artis KDI kita yo punten lalajo mah itu lalajo punten rupiah ya eta teh Gita KDI entong ka dieu di dieu mah tempat manggung juga ditu Aisyah manggil saha manya ai manggil Gita anu datang kuntil anak sia teh heuing teu ngarti ya saha keun bae lah anggap Gita lah hei goblok sia turun goblok